Kapiatur ka pamirsa wilujeng patepang deui ngalangkungan Jong Mantara dina cerita Sunda cerita Wadul dina judul Hayang Sugi Miara Tuyul hasil karya cipta Mang Egi Pajri dicandaku Mang Egi Pajri. Alhamdulillah dina danget ieu urang patepang dina bagean anuka 27 gitunya. Kumaha ka pamirsa sadayana dararamang syukur alhamdulillah upami daramang mah emang oge sapara kanca di studio aya dina sehat wal afiat. Pokituna ka pamirsa anu masih keneh saratia hatur nuhun pisan dina sagala perhatosanana gitunya. Mangga urang teraskeun carita Sundana dina bagian anu ka-27. Tong nyang kolong ting kana waktos mangga urang dimimitian rung Akang, kumaha ieu urang geus kieu? Heueuh, boga anak ngan dua biji. Geus leungit hiji. Bari jeung anak anu pikanyaa. Anak lalaki. Tah kieu akang, balukarna akibat urang kalalanjonan. Akhirna mah anak urang nu jadi korban. Kumaha ieu geus kieu, Kang? Ulah sok nyalahkeun aka. Ulah sok nyalahkeun. Ieu pan ieu menang sapuk urang kabehan. Pan sagalana ku akang geus dibejaan, geus dijalantrakeun. Ngeun kunaon maneh taledor. Geura nek nyalahkeun saha, nek nyalahkeun akang. Ieu mah geus teu aya dinu disalahkeun. Geus teu aya deui. Sabab naon? Ieu akibat hasil peulih urang. Tah, ieu. Jadi maneh ulah sok ka mana-mana ngomongna. Geus. Naon akibatna anu kajadian kana keluarga urang tarimakeun. Ja urang ge nyaho bakal kieu balukarna, bakal kieu akibatna kitu tah. Nya, Kang. Lamun urang ngingetkeun kalebah dinya nama. Ngeun dipikir-pikir keur naon urang ngumpul-ngumpul harta, numpuk-numpuk pakaya. Tujuan urang hayang nyenangkeun anak, tapi akhirna kieu anak urang nu jadi korban. Geus gandeng ulah loba omong. Ulah loba omong tah. Geus dararatang tah. Siga nama Pak RT anu diteng ku si Pardi. Geus gandeng cep. Awas yo. Assalamualaikum. Punten. Mangga. Ayana ieu juragan. Bet asa kararage teuing. Uluh. Buguh ieu Pak RT palebe sareng kasadayana anu tos aya di dieu. Abdi teh kamusibahan ieu teh. Nya. Tadi teh tos ngadenge tina Jang Pardi. Duh, meuni kararaget ieu teh yeuh. Sabab kamari mah kapanggih ku Pak RT ge keur luntrak-lintrik di hareup. Teu gering teu muriang cager-cager ning nabet kieu. Sarua abdi oge. Kitu tah juragan. Ningali manehna teh keur main gundu jeung babaturanana. Cumun palebe nanging dalah dikumaha aja seperti kieu kanyataanana. Heug. Meureun geus titis tulisna, geus kodratna pikeun jang abudnya. Kajian kukumaha ge nu penting nama urang kudu ikhlas. Tur tumarima kana kadar, kana papasten. Ya, urang ge pasti bakal nyusul. Urang ge sarua bakal ngalaman anu ngaranna pati mah. Bakal ngalaman anu ngaranna maut mah. Sumuhun Pak RT sumuhun. Geus, urang geura papariat, geura dirawat seperti kumaha mistina,
menurut kagaliban di lingkungan urang geura pula syara ieu mayit teh pabeberang urang kerahkeun masyarakat pikeun ka kuburan. Sumuhun Pak RT, sumuhun. Emeh, geus ulah rambisak bae. Geura ka dapur. Geus geura neutanetkeun, geura naeur cai. Geura bere opieun ieu batur ieu, lain naon ieu. Ulah sok nguluwut, ku kasedih bae. Adatna akang ge kagaga sabenerna mah ngeundalah di kumaha. Nya, ari kitu mah sanajan ku kumaha ge tetep emeh mah ieu asa kalengitan. Geus gandeng. Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eueuh, geuning maneh nining. Ditunggu-tunggu ku emak ti keur peuting. Nah ieu karak modonghol. Ih emak, hampura kakarak nguping tadi puguh ge. Bari jeung kararaget. Kunaon jang abud mak? Lain kunaon anak king, meureun geus titis tulisna. Geus datang kana ajalina. Emak ge bet sararedi. Nya teu gering teu muriang. Bet ninggalkeun urang. Nya emak, asa ku sedih. Inget bae nining mah basa kamari. Manehna rada disentil ku nining. Hampura jang abud, hampura. Nya emak mambet asa teu pararuguh ieu ge. Bet kumaha nya rarasaan teh? Asa disamber heulang. Les bete puguh-puguh. Nya emak lamun ngingetkeun ka dinya mah tapikeun we lah mah. Ikhlaskeun bae ku urang. Nu penting nama jang abud ditarima iman Islamna. Jeung manehna mapan mah kembang surga ngaranna ge budak keneh. Moga-moga bae anak king. Ka kadang warga masyarakat Cilembu khususna ka para pemuda anu masih keneh jarag-jag mangga geura dibagi tugas sawareh ka astana nyieun kuburan dipimpin ku Jang Juned. Mangga Jang Juned diatur sapuratina. Oh, sumangga Pak RT siap. Punten ya juragan Mukri si Mangdi bade naros teh. Mangga bade naros naon ya Pak RT, mangga. Kira-kira urang tahlilana apa bada maghrib apa saentosna bada isya gitu tah. Kayaknya ieu aing berarti kudu ngaluarkeun sagala-gala ya. Opieunana, dahareunana jeung sagala-galana. Aduh, kumaha nya ieu aing. Moal aing meunang bebendon kitunya. Ti Raja Tuyul. Lamun aing bro-broan, aduh, kudu kumaha ieu aing. Juragan, sumuhun Pak RT. Nah, abet ngahuleng ditarosna. Punten.
Hapunten satu acana Pak RT. Sok mohon. Mangga. Ieu mah kieu bae. Sanajan kukumaha ge. Insyaallah dilaksanakeunana bada Isya bae kitu. Ngeun nyuhunkeun dihapunten. Samudayaning kakiranganana bilih kirang suguh ieu kurang suguh ituna. Hapunten satu acana. Ai masalah kadinya mah juragan. Teu mihareup masalah kadinya mah nu penting urang kaguyubanana nurutkeun kagaliban saparantina urang dieu kitu tah. Oh, mohon. Jadi kaputusanna mah bada Isya. Sumuhun Pak RT sumuhun. Leres. Mohon ari kitu mah. Punten Pak RT, anu ti kuburan parantos beres, janten tinggal ngantos we kitu tah. Oh, mohon mangga atuh ari kitu mah. Sok ka batur-batur urang canda ka mushola. Santosna urang nyolatan di mushola, urang iring ieu mayit ka kuburan. Sumangga. Aing kudu ngayakeun ieu itu na ieu jeung tahlilan. Alah, kumaha ieu? Sang Raja Tuyul maraheun moal ka aing. Ieu aing. Sugih ku sugihna, kaya ku kayana serba aya, serba cukup, tapi lamun nek ngaluarkeun aing teu beunang. Aduh. Bet araranenya. Ngan sugan we lah. Sugan bae moal nek dicobaan bae poeng teh lah. Dimimitian ke peuting. Lamun memang manehna maraheun, ya paling ge ukur cai herang we lah. Nining, kah? Lain, teu ningali Abah Haji sareng Cepatur. Nah, teu ka dieu, nah teu ka bejaan, atanapi kumaha? Sumuhun emak. Kaleresan tadi teh amanat ka Nining. Anjeunna teu tiasa ngahadiran. Kumargi cenah Abah Haji sareng Cepatur bade keluar kota saurna. Oh gitu. Atuh teu naon. Nu penting nama urang lancar. Mohon mak. Dah batur-batur ka sadayana urang nguruskeun mayit alhamdulillah parantos beres. Parantos rampung sadayana. Janten ieu mah ka warga masyarakat Cilembu in urang ngalaksanakeun tahlilanana saurna ba'da Isya. Janten ka warga masyarakat Kampung Cilembu diantos kehadiranana ba'da Isya di bumina Juragan Mukri. Semohon.
Alhamdulillah ka kadang warga masyarakat Cilembu dina wengi ieu urang parantos kumpul sadayana parantos riung mungpulung pikeun ngareah-reah pikeun ngadoakeun ka almarhum Jang Abud oge sing pamugi anu dikantunkeunana sing aya dina kajambaran oge aya dina kaikhlasan. Amin, amin, amin. Amin. Tahlilan geus sapeting 2 peting 3 peting geus kaliwat tapi heueuh raja jatuh maraheun raja tuyul henteu bendu ka aing manan kitu ge meureun mere kaleluasaan jeung nyidekahan si Abud heueuh mun kitu mah. Dah kaleresan ayeuna urang parantos dugi ka wengi anu ka-7 na ieu. Sareng alhamdulillah dina wengi ieu mah urang kahadiran ku kasepuhan nyaeta Abah Haji sareng Cepatur. Ka kadang warga hapunten pisan kumargi Abah dina sadugna depi kadanget ieu aya kasibukan di luar kota sareng Cepatur. Hapunten kasadayana terutamina ka Juragan Mukri nembe wengi ieu pisan nembe wengi anu ka-7 tiasa ngahadiran kana tahlilan. Oh, teu sawios-wios Abah Haji. Mohon hapunten pisan abdi. Sanes abdi kumanya cekatan ka bumina Abah Haji nanging dalah di kumaha meureun parantos dikitukeun kalarasan Abah Haji nuju teu aya tah eta kitu mohon Abah ge sebenarnya mah ngarasa kaget kitu tah dan alhamdulillah urang dina wengi ieu mah tiasa riung mungpulung rek dikumahakeun atuh ya urang ge pasti bakal balik deui kanu nyiptakeun urang. Nu penting nama juragan ikhlas dikantunkeunana ku Jang Abud. Mohon Mbah Haji mohon. Aing sabenerna mah yang ngayakeun tahlilan heuh hayang geura anggeus baring sang bawana aya kana awak aing wararanas teu pararuguh uluh. Aya baenya. Sok kadang warga mangga urang tahlilan di awitan. Janten ieu teh wengi anu ka-7. Alhamdulillahirabbil alamin dina wengi ieu tahlilan urang parantos dugi anu ka-7na parantos rampung kitu tah. Janten ka Juragan Mukri bade naros ieu. Apa bade nganggo tiap malam Jumatan kumaha ieu? Nepi ka 40 na. Punten Pak RT oge ka Abah Haji. Siga nama malam Jumat mah henteu nganggo gitu. Janten urang sakaliguskeun bae kanggo 40 kumargi abdina teh siga nama seueur kasibukan gitu. Ih, atuh teh sawios-wios malah masalah juragan kasibukan mah. Tuh ku
ku kami rek dilaksanakeun bae. Anteu pokona mah Pak RT tiap malam Jumat bae pokona mah teu nganggo. Oh, mangga teu naon-naon atuh. Sanajan teu nganggo ge teu naon-naon. Mun ka Pak RT wayahna urang tong geura uih ya kumargi masih kene sono ka Juragan Mukri sareng hoyong ngobrol gitu tah silaturahmi Abah. Oh, mangga saya Bah Haji. Oh, atuh mohon Pak RT. Upami kitu mah abdi oge bade ngahadiran we heulanan moal waka uih. Ieu salaresna mah Juragan kumargi salaresna mah ti keur ieu hoyong silaturahmi nama ngeun Abah can kaburu kumargi masih keneh ngagegeuwig wangunan itu tuh pondok pasantren anu alhamdulillah ya tos 75% gitu tah. Oh gitu. Saya nanging hapunten Bah Haji abdi teu acan ngalongok-longok ka ditu arek naur oge can sempet bae gitu tah. Oh, teu sawios-wios. Satu acana Abah nyuhunkeun dihapunten ka Juragan Mukri. Salaresna mah bade aya obrolan anu kalintang penting pisan ieu teh. Oh, mangga sakirana obrolan ieu Bah Haji anu sakirana penting teh. Tapi satu acana ka Juragan Abah nyuhunkeun dihapunten bili aya cariosan-cariosan anu kirang pernah dikumpingkeunana. Oh, mohon. Anu kahiji Abah teh hoyong silaturahmi ya memang urang tos lila. Anu kaduana ya perkawis antara Jang Ohim sareng Jang Dudung ieu teh. Ohim sareng Dudung perkawis naon teh ya Bah Haji? Tapi punten satu acana naha leres eta Jang Ohim sareng Jang Dudung teh gaduh sametan artos ka Juragan Mukri. Sumohon. Ai. Nek naon nanyakeun masalah hutang sagala ka aing. Antara si Ohim jeung si Dudung. Nek naon para miluun pan eta mah urusan aing jeung maranehna. Antara aing si Ohim jeung si Dudung. Nah, aya Bah Haji bet para miluun. Ai, boa yeuh. Leres kitunya Juragan. Sumohon. Maksud Bah Haji kumaha? Janten ka ayeuna teu acan tiasa mayar hutang. Teu acan. Ja cenah mah pengakuan maranehna duitna leungit cenah. Padahal mah geus waktuna mayar maranehna teh sesuai jeung perjanjian. Nah, waktu ditagih ya ku pun istri. Ya kitulah maranehna. Duka alesan, duka kumaha. Ya cenah mah leungit jeung anehna di ku sarua deui babarengan. Sumohon. Eta sadayana Abah oge tos nguping masalah hal nu eta mah. Ya, maksud Abah kumaha yeuh? Abdi can ngartos naon anu diobrolkeun ku Abah Haji yeuh. Kumaha ieu tadina yeuh? Ieu Juragan. Leres eta hutang kudu dibayar. Sabab
sing saha-saha anu nginjem pasti kudu daek mayarna. Duka tereh-tereh, duka lambat, duka dicicil, duka kumaha, nu penting mah manehna sanggup pikeun mayarna. Tapi jang Ohim sareng jang Dudung mah dugi ka ayeuna tacan mayar. Sumuhun, tacan sama sekali. Ngan keur hapunten ieu mah keur dina ngomong kasarna. Dek dicandak dirompokna anu sakirana jadi duit teu aya. Rek di sita rompokna. Ya, keur naon? Ya rompok abdi ge ageng. Ish, eta cara kitu teh juragan. Kalintang teu hadena eta teh. Teu aya urusan hutang pihutang mah sampai suta sita kaditu. Terkecuali memang di antarana antara Jang Ohim, Jang Dudung sareng juragan tadina aya perjanjian. Lamun memang manehna teu sanggup mayar kop candak anu aya di rompok abdi bari jeung di atas tanda tangan mangga eta mah. Kan ieu mah teu aya meureunannya. Nya Pak Haji dina Abah Haji dina pelebah dinya nama. Ngan abdi kan butuh modal anu sakirana diputerkeun deui. Abdi kan kurang kumaha bijakna, kurang kumaha dena kata tangga. Sumuhun. Sambetanana sabaraha ari Jang Ohim? Ari Jang Dudung? Ari si Ohim mun teu salah mah 2 juta. Si Dudung eta 1 juta. Kedah ngembalikeunana sabaraha? Ari si Ohim sesuai jeung kasanggupan maranehna kudu 3 juta. Si Dudung kudu 1,5 juta. Mohon. Terus lamun dina bulan ieu teu tiasa mayar? Ya kapaksa. Ka bulan hareupna si Ohim kudu 4 juta. Ya si Dudung sakitulah ditambah 500 berarti kudu 2 juta. Oh gitu. Ieu mah kieu ti Abah nanging hampura sakali deui hampura. Lamun ku bisa mah ulah kitu carana pikeun nginjemkeun duit ka tatangga, pikeun nginjemkeun duit ka sasaha bae ge kitu. Anu sifatna tulung pinulungan mah juragan. Ih. Nah, Abah Haji bet nyarios kitu. Pan eta matos aturan abdi, Pak Haji. Bah Haji tong ikut campur kana urusan kadinya mah. Sabab eta mah sesuai jeung prosedur naon anu ku abdi tos disampaikeun ka maranehna. Bari jeung maranehna teh nyanggupan, Pak Haji. Nah, iya ku Abah ge kahartos masalah hal nu eta mah. Ngeun lamun ku bisa mah memang urang pikeun tulung pinulungan mah wajib. Hukumna pikeun nulung pitulungan mah kitu apunten ya. Nanging ulah kitu carana juragan. Anu layak we lah seperti bijakna kitu. Aya ge keur ngaleuwihanana. Ya sesuai jeung kasanggupan manehna wae kitu sabaraha keur ngaleuwihanana. ih, teu bisa kitu, Abah, teu bisa kitu. Lamun cek kuring kitu. Titik. Geus ieu mah Abah Haji, ulah yang ikut campur kana urusan kadinya mah. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapeun heula dugi ka dieu. Dina gelaran carita Sunda, carita Wadul, dina judul hayang sugih Mia Ratuyul, dina bagian anu ka-27. Insyaallah urang tiasa patepang deui dina bagian anu saterasna. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah sareng hatur nuhun dina sagala perhatosanna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag